qabla an akhluqa samawati wal ardh sameme Allah nyiptakeun langit sareng bumi. Piraku teu bangga teh nu kedua pernyataan Allah. Yang Kangjeng Nabi teh ngaranna ditulis bareng jeung ngaran Allah diremehkeun di Arab. Nu sejen mah beraya. Tong boro-boro kitu we. Nalika aya bupati ka Mancagahar bapak ngareneng di foto. Kadang-kadang bangga lapuskeun kana eta tah muni di foto jeung bupati. Muni atoh teh, muni bangga teh, leres teu. Atawa aya artis lah di Jakarta ka Sambongo. Kabeneran aya di laut, biasa ngiring di foto, cepet di foto, dihapuskeun kana eta tah muni di foto jeung artis. Muni bangga teh. Perasaan teh. Piraku ieu rek teu bangga junjunan urang namina ditulis sareng nami Allah di aras. Sameme Allah nyiptakeun langit sareng bumi. Dua tata. Buat hiji ge foto teh tadi. Naon nomor hijina teh? Naon nomor hijina teh tadi? Ahok tajimah. Naon nomor hijina teh? Kangjeng Nabi teh makhluk pangmur yang ngasih kadu. Kangjeng Nabi teh makhluk pangmur yang kadua namina ditulis sasarangan sareng nami Gusti Allah di aras. Dua. Katilu al-jannatu muharramatun li jami'il khalqi qabla an yadkhulaha huwa wa ummatuhu. Saur Allah diharamkan sawarga bikin sakumna makhluk kecuali abus leuwih ti heula manehna jeung umatna. Tuh pernyataan anu katilu piraku ieu ge rek teu bangga wae. Leres teh. Kangjeng Nabi teh nabi terakhir tapi kayaknya jaminan di Allah abus sawarga apang Pak pangpajuna wa umat bahkan jeung umatna. Nabi Adam lewat, Nabi Idris lewat, Nabi Ibrahim lewat, dugikan ka Nabi Isa lewat teh heula manehna. Saur geus teh. Lamun ayeuna bapak datang dibagi bantuan ka desa, waktu magis berjubel. Diisuk-isuk, can kebagian bapak karek datang. Pas katingali kepala desa, kadi mana masuk jiwa diistimewakeun banget teu Pak. Banget dalam mengistimewakeun gitu. Bangga batur mah seret, batur mah kesangan, hayang ti heula urang mah karek datang, dipersilahkan ti heula. Seperti itulah kebanggaan kita terhadap junjunan urang sadayana Nabi terakhir tapi kenging definisi jaminan di Allah masuk sawarga pangpayuna bahkan wa ummatuhu jeung umatna. Teruskeun ieu. Cekal. Teruskeun. Tiupa tah. Sok tancepkeun dina hate urang. Pra urang pigawe tah peningkatan amalna, kebanggaan urang terhadap junjunan urang sadayana. Hiji makhluk pangmulyana, kadua namana direntetkeun ditulis jeung nama Allah, katilu sawarga diharamkeun pikeun sakumna makhluk kecuali mantenna masuk leuwih ti heula jeung umatna. Tinggal kiwari urang koreksi dumeh dina eta hadis kunci teh wa ummatuhu jeung umatna. Saha atuh ari umatna teh? Ibu saha umatna teh? Ibu saha umatna teh? Bakal urang kana betul katakan insyaallah mudah-mudahan. Tapi ku urang ebrehkeun sanajan PTJ hayang aku hayang ka aku umatna lamun leuwih cirina moal ka aku. Contoh ari urang ieu desa mana penduduk desa mana aya cirina teh Ibu. Naon cirina? KTP. Lamun aya bantuan di pamengpeut ibu kan itu minta bantuan
urang pamengpeut cek uragena sing ngadeulkeun KTP-na pas dicopot teh dibaca desa Mancagahar. Wah ka aku. Da geus kelas cirina di dinya aya jeung eta mah. Yang ibu mah urang Mancagahar. Tapi sanajan ke di alam mahsyar tingawitan umat Nabi Adam alaihissalam tepikeun ka Nabi Isa alaihissalam mang wah jelema berjubel-jubel tapi kade Kanjeng Nabi bakal Israel ieu umat kaula belah kitu umat kaula belah dieu umat kaula naon sababna aya ciri mah lamun kapungkur magelingan sepuh kapungkur boga hayang sakapihan sok dicirian muluna kudolangan bisi naon bisi panggil aya kan mungkin contoh ya dicirian bisi panggil kan bisa ngaku. Nah umat Kanjeng Nabi aya ciri mah teh kudu abi rasul umat anjeun teh kudu dan keke langsung kapangi ku rasul sabab aya cirina. Sanajan berjubel-jubel contoh walah ibu ayeuna dikerebet panon atawa poek listrik diasongkeun kana pangambung hiji barang ibu terang tarasi naon cirina tarasi oh bau tarasi teh sanajan palen listrik teh ciri curug-curug nacan lamun eta tarasi dianggalkeun kana irung ibu bakal bisa nemu oh ieu mah tarasi naon sababna ada ciri khas bauna itu tah gambaran Rasul teh ka umat teh sanajan mang ribu-ribu berjubel-jubel miliar bahkan tetep bakal apa katur urang sadayana kiwari ngoreksi aya teu cirina dina dirinya teu kudu teh jeung ke acung-acungannya naon anu cirina teh dina Al-Qur'an surat Al-Fatih Allah ngebrekeun di antawisna ciri umat Kanjeng Nabi teh as-sidau alal kufar subhanallah. Salah satu ciri umat Kanjeng Nabi teh tegas terhadap orang-orang kafir. Orang kafir nu mana anu urang kudu tegas nalika orang kafir eta ingin merusak agama urang, ingin memerangi urang, ingin merusak akidah urang kudu tegas siap perang jeung kafir nu kitu. Ari kafir anu alus mah anu hidup damai dengan Islam cek Rasul kumaha anu sebut kafir ini sahaja mah anu menyakiti dia sama dengan menyakiti juga cek Rasul. Jadi anu kudu waspada teh terhadap orang-orang kafir anu bakal ngarusak agama akidah urang sadayana. Kan ari langsung mah moal bisa ngadaikeun langsung ayeuna merangan ngadaikeun naon atuh da urang Yahudi jeung Nasrani mah geus dipopoyankeun na Al-Qur'an moal ngarasa senangeun moal ngarasa tengtreungeun saprungtung umat Islam diruhuk ka maranehna maka nyieun reka berdaya hiji ku makanan pakaian budaya itu alatna makana kade ibu tong sok-sok kuring umat Kanjeng Nabi cek ibu lamun cirina teu aya naon di antawisna anu kiwari geus teu karasa dosa nyaeta nutupan aurat. Ngahaja orang Yahudi manyian pola panjang kahangat tapi belah tapi kana palangkakan bajuna panjang tapi di tukangna diperentungkeun bolong sudah bolong di tukangna nutupan kana punuk dihanap-hanap mereka hanap mereka tinggali bulu dikukurna gitu kan disebut tauge lamun panjang kalau panjang ke anak panjang make jilbab disebut busana muslimah berarti nalika pakaian pendek semakai jilbab pakaian apa bro? Bu pakaian apa?
biasa kawalannya. Maka ayat di masa paling khusus hadis ciri umat Kangjeng Nabi teh nutupan aurat. Sekitar kan aurat pamageun antara tuul sareng bujalnya Bu, tapi istri. Maka kami palingan nalika Rasul Isra Mi'raj sabada uwi wawatos ka putrina Siti Fatimah ama ditinggalikeun kana 10 golongan awewe anu disiksa dina neraka. Saur Siti Fatimah, ya Rasulullah eta teh teu salat lain, teu puasa lain. Naon atuh di antara lakat teu musyawarah teu bisa nyumputkeun buku kena tina pandangan lalaki lain muslim. Mun ceuk bahasa urang mekari teu ditiru yang itu. Wah, alam ada buka kamu mana lu kamu mau dan jirina gitu. Nutupan aurat. Tahu orang teh sadar di koyak-koyak dan kuyau teh. Bahkan mah urang teh tegas kana pakaian teh. Torojo teh budak 5 tahun keur menjeunah enderean, indungna teh ngahaja meuli anak anu sajengkal teh. Nalika ngawe kita katingali teh lucu pinarakan cing. Ningkat kalau budak SMP karena ningkat indungna mah hayang meuli lepis, beukeun bae tapi hayang bolong-bolong. Dikuku deui. Padahal eta teh budaya orang-orang Batur Bu. Gitu. Dikuku deui. Itu di antara anu kedua, ciri umat Kangjeng Nabi teh dina eta Al-Qur'an, ruhamau bainahum. Silih pika asih, silih pika deudeuh, silih pika nyaah, lain silih omongkeun, lain silih jongklokkeun, lain silih kusrukkeun. Teu kaok batur naek dedeukeun. Teu kaok batur meunang kesenangan, omongkeun meh ngajungkal. Itu lain ciri umat Kangjeng Nabi. Lamun bener urang hayang ngaku ciri umat Kangjeng Nabi, sok turutan kasih sayang Rasul. Panin Al-Qur'an Allah madawu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Teman-teman aya dina pribadi Rasul teh suri tauladan yang baik. Sok atuh mana contohna? Abu Bakar Siddiq teh sahabat anu paling dipika cinta ku Nabi. Naon margina? Margi sadayana sunah-sunah Rasul pada melan Rasul itu dicontoh ku Abu Bakar Siddiq. Maka nalika Rasul wafat, Abu Bakar Siddiq naroskeun ka Siti Aisyah. Aisyah, aya teu pada melan Rasul anu ku amah can kalaksanakeun. Saur Siti Aisyah, amah sadayana pada melan Rasul tos kalaksanakeun ku amah kecuali hiji. Abu Bakar Siddiq lu masa ukur hiji ari urang sabaraha ari urang sabaraha teu ngalakukeun sunah Rasul ari ngaku hayang bangsunahna ceuk ieu kuring bangsunahna ceuk golongan ieu kuring bangsunahna ari sunah Rasul anu tinggalkeun. Lamun Abu Bakar Siddiq mah pantes kuring bangsunahna pantes Abu Bakar mah naon sababna setiap pada malam naon dilakukan Rasul Abu Bakar Siddiq dilaksanakeun ngan kecuali nalika maot naroskeun aya cenah hiji. Makana saur Abu Bakar naon Aisyah anu can kalaksanakeun teh aman nalika menjelang wafatna Rasul unggal ening-ening sok angkat ka juru Madinah di ditu aya nu barang main buta teu ningali anjeunna sok masihan ruangeun ka dinya. Isukna Abu Bakar ini kan itu bener aya nu barang main ka cemprak eta di juru pasar dekat Madinah teh. Ngan kaget Abu Bakar naon sababna? Sabab dina bibirna eta anu barang main buta teh kaluar teh si Muhammad teh jelema gelo, si Muhammad teh nabi palsu, si Muhammad teh jelema terjindel. Pokona manyarekan ya bebeakan. Naon kagetna Abu Bakar jelema anu nyarekan deureun-deureun ku Rasul unggal poe didatang
makanan di guapan di bere dahar lamun urang aya nu ngabejaan tuh deukeut got pengkolan di ditu aya anu nyarekan maneh bebeakan rek mawadahareun mawa congkrang Pak Bu apa neungeurnya kali ge urang ari urutan jika Rasul mah da mungkin tuh naon tuh urang make tong dilawan mah antep ahkeun bae sangacana geus ngaca ge geus kapeun jempe eta ge alus ke urang mah ari jika Rasul mah moal aya nyarekan dipangolahkeun dahareun moal nepi urang mah hatena kadinya moal kuat nalika dihuapan ku Abu Bakar langsung diburangkeun Pak wah saha maneh ceuk eta jelema nu buta ieu lain anu biasa ngahuapan kaula lain kitu cenah cek Abu Bakar nah maneh apalkan maneh mah teu ningali ayeuna apal da anu biasa ngahuapan kaula mah ngahuapan teh penuh kasih sayang samemeh dihuapkeun teh dilemutkeun heula selika kaula teu hese lelegna cek Rasul ya Allah ya Karim jelema nu tina bibirna nyarekan dihuapan penuh kasih sayang cek Abu Bakar bener lain manehna sabab manehna mah geus eueuh saha anu biasa teh hayang apal maneh nu biasa mapoe ngahuapan maneh penuh kasih sayang hayang eta teh Muhammad Rasulullah jangan-jangan eta anu musafir teh anu biasa berani dicarekan tina bibirna eta anu apa teh padahal beunang anu apa gitu akhirna kumaha eta jelema nu buta teh ai mane saha Allah mah sahabatna Abu Bakar saksian ku anjeun dina zaman ieu pisan kaula asup Islam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tuh ku kasih sayang jelema anu nyarekan jadi asup Islam lamun urang bener hayang jadi kaku umatna rek nyontoh pada mulan Rasul moal kaberikan Allah tadi teh urang mah atuh anu ngewa ka urang ulah dibales ngewa diantepkeun we da kuduna mah lamun bisa mah lamun aya tatana ngewa bere roti unggal poe atawa bolu haneut gitu kan urang mah moal antepkeun jong dilayanan geus aus berarti niatan dan dina Al-Quran kayak gitu nalika aya nu ngajak pasean ka anjeun qaulu salama ucapkeun we ucapan anu bakal nyamuneutkeun maka teu dilayanan we siap ibu siap bapak siap lamun aya nu ngewa ka urang teu dibales ngewa lamun aya nu ngomongkeun urang teu dibales ngomong lamun aya nu korek teu dibales korek da urang mah lain boga ngalah tanggal buah ke anaknya teh dibalasikan ya kerja anu udah teh ngomong kan udah mah hari kerja eta mana tong si eta beneran aureun utara kitu urang mah atuh koboy lagi mewah harus gitu para bapak para ibu cekap dua telat kembali waktu sawilan goreng ayeuna aya kapapaitan sakitu anu ngadugikeun ciri umat kanjeng Nabi teh hiji urang tegas kana ajakan budaya orang-orang kafir kade sikieu deui aya budak aya nu sepre kuluna di bareureumah di karonengan diantep we ahkeun bae cenah lain masalah di mere mana Pak tapi bakal robah ieu jiwana da make sapeda teh diajak-ajak sapeda teh dahuluna di bareureumah kitu leungeun oge ditikelkeun ka dieu ditikelkeun naik sapeda ge diajak-ajak naon sababna lah ieu nu robah mah simkuring oge pun anak di TK di itu aya dagang ditapalkeun teuing nu persalin teh cek simkuring jangan nonton cepil batu ge meser ditapalkeun kitu teh kenging eta teh suang mah kanggo istri cek kenging pamangger mah haram hukumna kade macet tecerang aku bae pausan pirang lain masalah pirangan lamun geus nancep karesep engke mah dibohongan kade eta kudu tegas urang teh tidak leutik kudu tegas lamun geus resep mah moal beunang dicarek dibohongan bahkan diasup kana naon bener dan parigil nonton cek simkuring takut atuh mel sapeda diasupkeun kana teuing ka dieu
mudah-mudahan naon anu dipikeun kucing kuring agung faedahna agung manfaat barokahna usah kalau kuring kuring mun kang lahi jamaah sadayana mudah-mudahan tina ieu wilayah kunana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya perubahan ka Nabi ulah laku mika cinta ka Rasul nalika urang cinta nuturkeun sunnah nuturkeun pada malam margi can kaasup jalma anu mika cinta Rasul lamun teu ittiba Rasul teu ittiba sunnah teu nuturkeun pasunatan so urang teu mampu ngapoe teh tahajud teh anu saminggu 2 kali nu penting mah urang pernah tahajud lamun puasa teu bisa Senin Kamis atuh Senin awe unggul sapoe saminggu teh atawa Kamis awe unggul syukur-syukur bisa Senin Kamis ulah kieu naon maneh mah puasa Senin Kamis tapi Senin awe unggul bisa teu alus makanan teh beunana nyambul laras teh itu penting mah sok sugan kemah nu asal Senin unggul atawa Senin Kamis unggul kemah jadi Senin dan Kamisna itu mudah-mudahan sakit Tuhan kanu kikun hapunten tina sagala kaalpaan yakin lurusna tina dakwah Allah katut rasulna anu lepasna tina kabodohan kawan pribadi sempurna hapunten anu kasuhun wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga